Salajengna ti Kangjeng Rasul wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aqabul alimu bakal disiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Al alimu manusia nu berilmu, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang santri anu berilmu yaumul kiamah ke disiksa dina poe kiamah. Lesokuti karena cicingna tadaek jurak carek terek nitah tadaek ngajak karena ilmuna batur teu salat teu diajak batur ngagawe munkarat teu dicarek cicing bae. Tegasna cicing dina masalah ilmuna nyaho ongkoh teu bisa nyarek, nyaho ongkoh teu bisa ngajak, nyaho ongkoh teu bisa nitah. Penting mah aing bae diurus ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, etang ke bakal disiksa ku repehna jalma anu ngarti. Sabalikna wa yu'aqabul jahilu lisukuti anjalihi bakal disiksa oge sarua bae. Al jahilu jalma-jalma anu bodoh tina hal bag-bagan ilmu agama kunaon sebabna disiksana lisukuti ku sebab cicing bae dina kabodohan kubu mah bodoh tadaek ilun pangajian nyaho bodoh teu daek ku nyatanya nyorting kumaha Allah